nitih balabay sinjang tujuh laku kahirupan sing kukuh pengkuh ngadalian pangaruh tujuh sumangga ka bakal panganten istri kanggo lungsur di pangsiraman. Teraswai langsung majeng ka pangsiraman. Oge kanggo anu bade nyiraman ti kulawargi istri sumangga tiasa ngiring ti nyakatan anu bade siraman. Saha wae anggun ti kulawargi istri nyondong makatmi Teh Ninda, Teh Yani, Anandar, Bapak Anung, Mang Ajon sareng Bapak Demon. Ayeuna teh sejadi siraman ku banyu galih galuh asih diwuwuhna ku cai kadeudeuh nyingraikeun lalangse. Sumangga majeng kapayun ka pangsiraman. Rahayu Bayu asih kinasihan Bayu bagja kabagjaan Bayu agung kinayungan sumangga kanggo siraman dikawitan kalayan iaya nu ngawitan ti kulawargi istri kakersana Mak Katmi sumangga janten mana oge dilajengkeun ka Teh Ninda ka Bapak Nandar tanapi Nandar ya aana oge tekendat mika asih salajengna mana makatmi mohon ieu mana ti Neng Sri atanapi Neng Agit
wakil mamah hidup kanggo teteh ade teh Ninda Tur disiraman Kucewangi kuci kembang Tur disiraman saparantos tetehna teh Ninda mangga kanggo bapak anu giring oge nyiraman ku kaasih Moga jinunjung tinayungan yang agung kanggo Mang Ajon dihaturanan oge kanggo giring nyiraman hirup apanjang punjung kanggo salajengna Bapak Demon sumangga dihaturanan kanggo giring nyiraman ieu teh gegentos bapak oge aya bibina anu hoyong giring mika dedeh pesiraman ti biiji mangga tiasa ngiring siraman aduh anaki oge ieu kanggo pamungkas aya nu hoyong mika dedeh oge ti bisuni bibina manawi sumangga ieu kanggo pamungkas aya bibina makna Tiis dingin paripurna Moga anaki tinayungan yang agung parantos rengse siraman bakal pengantin istri hirup apanjang punjung pilih bade di akod atanapi di ais boku aana atanapi uaan mangga
ti ibu sareng ramah hidup anu sami mikanya mika dedeh tos ageng ge dia ais tuh punya Ahmad. Kanggo salajengna